Jadi bageurna teh usum-usuman Pak Sekdes. Giliran salaki loba duit manja. Mun salaki keloba duit ngadak pamajikan genit. Gutak gitek eta birit ngadeketan bari cawat ciu. Da salakina keur loba du. Ngaku gitu deh mah. Oh cawat ciwit Masya Allah pipina ge diwadakan panona ge dised biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan cadel manja awak. Mudah-mudahan beliau tambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya hormati, wabi khusus pangersa anu mulia, para dewan guru setempat selaku tokoh agama Bapak Kiai Syaifur Rahmat, tidak lupa kepada Bapak Kiai Romli Rahmat, juga tidak lupa kepada gurunda tercinta Bapak Ki Haji Abdul Wahid, juga tidak lupa kepada Bapak Sutisno selaku Imam Musholah Darussalam yang saya hormati, juga seluruh tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan beliau tambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipi hormat keresana Bapak RT Sinarang Bapak RW na, wabil khusus kekersana Bapak Kepala Desa, nyatana Bapak Siswo yang saya hormati dan kita doakan. Mudah-mudahan para pamimpin sadaya di nararaga ngahayag dayah ngalahkan negara sing merenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tak terlupakan segenap para panitia halal bihalal Kubang Sari tepat di lingkungan isi Fortuner ya. Jadi karena mobil Fortuner mahnya. Fortuna. Beres Fortuna. Yang begitu luar biasa para pemuda dan pemudi aktif dalam syiar agama. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah ini Kubang Sari khususnya lingkungan Fortuna bakal dijadikan kampung yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku ayana pemuda yang aktif mensyiarkan agama Allah dijadikan qaryatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya robbal. Terkhusus segenap panitia, para kesepuhan tokoh masyarakat yang begitu luar biasa, Bapak Wastur yang saya hormati, juga tidak lupa Bapak Kadus, Bapak Sutarjo, tidak lupa yang saya hormati Bapak Musarno, sesepuh kita semua, juga tidak lupa keluarga besar daripada Ibu Rusminah yang alhamdulillah beliau adalah istri daripada kesepuhan orang sadaya almarhumah Bapak Suka Supardi bin Bapak Karsip yang mendirikan Awam Musholah Darussalam, yang mudah-mudahan beliau keluarga besar Ibu Rusminah, Kang Cecep beserta keluarganya kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus perjuangan para panitia dinangayakeun ieu acara, mudah-mudahan perjuangan sing dijadikeun ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sahabat fillah yang mensyiarkan agama lewat lantunan-lantunan solawat yang menenangkan jiwa, yaitu grup hadroh daripada Pancasona. Jadi mau paeh-paeh mah boga Pancasona sih. Aya rawa rontek, aya Pancasona, tapi Pancasona itu singkatan ya Gus ya. Singkatannya apa itu? Masya Allah, pancaran cinta solawatna man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Kata Nabi, siapa orang yang mencintai sesuatu, orang itu akan sering-sering menyebut namanya. Maka pancaran cinta dengan lantunan-lantunan solawat mudah-mudahan menjadikan kita umat-umat yang lebih cinta terhadap baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya robbal. Utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kawarga masyarakat desa Kubang Sari khususna lingkungan Fortuna
yang begitu luar biasa yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir biar pada panjang umurnya, berkah milik dan rizkinya, biar dihasilkan cita-citanya, dibarokahkan kehidupannya, disoleh-solehahkan turunannya, dan mudah-mudahan yang kasab yang bekerja nu ngarantau nya Kang Cecep ka Korea apanya. Masya Allah, aya nu ka Korea, aya nu ka Jakarta, aya nu ka mana bae, pokona ngarantau nu tujuanana menjemput rizkina Allah. Kita doakan semua para pejuang-pejuang keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ini dari tadi saya mendengarkan percakapan orang Ketanggungan, ini banyaknya bahasa Jawa. Jadi rada ngagebeg Pak Kades sim kuring mah ngadengi Jawa da teu ngarti euing mah. Mantak tadi ge banser ngajemput make bahasa Jawa aing enggeh we hunggul aing mah. Nu penting geus enggeh berangkat kiai enggeh ceuk aing teh kitu kan. Teu ngarti saya memang darah Sunda, asli Sunda, pendidikan pun di Sunda pangarsa. Saya pesantren pertama SMP di Kabupaten Bandung, SMA-nya di Kabupaten Cianjur, juga pesantren di Bogor. Jadi tidak pernah pesantren di daerah-daerah Jawa. Maka hampura we wing lamun make bahasa Sunda, Sundana kasar, maka campurna moal jeung Jawa make bahasa BI we campurna. Karena saya kalau pakai bahasa Jawa mah tepat ngarti walaupun rumusnya gampang Jawa mah. Pokoknya mun cek Sunda A, cek Jawa mah O. Mohon kalau di Sunda ada namanya Kang Jaka, di sini mah Mas Joko. Atau gitu tinggal ganti ku ohungkul we. Mohonnya maka lamun cek Sunda mah mangga calik, cek Jawa mah monggo colok. Colok merenannya kalinya. Keun we tapi kita satu bahasa Indonesia, satu darah kita Indonesia. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun. Bener mengerti orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang dia ngerti. Guys aing ngarti mah mending ku Sunda we. Sabab lamun diganti bahasana ciri khas sim kuring teu aya jeung mantak balelol. Hese ku bahasa Sunda lemes mah ibu. Saya juga sama hayang lemes teh pernah dihamplas mau bibirna aing nu rusak baheula. Keun we urang malah kasar oke wajar, makhluk kasar bukan makhluk halus. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakeun. Saat acan sim kuring ngadadarkeun tutungku sing atina jadi jejer carita hampura leuwih teu heula. Jauh di Jogjog Anggang datang kulati Kabupaten Bogor, dongkap ka Brebes Ketanggungan, tepatna masyarakat Kubangsari dina peuting ayeuna. Eueuh maksud ngajarkeun ngojay kamari, ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Alhamdulillah. Tadi kata Bapak Wastur Kiai di mana transit? Saya transit di tempat terdekat dengan acara. Tahun ini saya transit di Hotel Anggraini Ketanggungan. Karena tadi pagi saya daerah di Bantar Kawung, tadi pagi ngaji, malam ini di Ketanggungan. Nanti pagi ke Bantar Kawung deui, tidinya karak sim kuring mulih kaditu ka daerah ke daerah Garut. Jadi pulang-pulang ke Bogornya nanti tanggal 2. Mangkaning. Ada enggak di sini namanya Mas Kaning? Mangkaning ya panitia geus nyiapkeun bawang sakarung. Masya. Mudah-mudahan we kuat tapi ka tanggal 2 eta bawangnya. Doakeun make pengawet itu bawangna lah nya. Tapi bawang Ketanggungan, bawang Brebes mah tara gagal. Bang Rapoe oge kuat bae. Sim kuring mah alhamdulillah. Jadi jamaah luar biasa. Tadi Bansor ngejemput ka hotel Mujina keur macet. Alhamdulillah tah keur macet aya dijemput ku Banser mah anger macet. Luar biasa, doain Banser mudah-mudahan diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada maksud saya datang ke Kubangsari, cek orang Sunda mah ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Saya tahu Jawa Tengah kotranya santri, Jawa Tengah gudangnya Bahyai, Jawa Tengah itu darahnya para wali. Saya datang berniat untuk bersilaturahmi, nu dipamrih daya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang umur bari gampang milik jeung rizki. Amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilihna tina enggoning cumarios ieu kirang tatak kirang basak kirang panata duduga klukak lanyap jumantaka kasar basangkal turgarihat. Bilih ceramah kula lamun pondok mantak nyogok, lamun panjang mantak nyugak, maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun, jembar panghampura anu dipenta ti pala dulur sadayana. Kumaha bade ngahampura? Alhamdulillah. Sanajan dipanggil lagi Kiai Haji Encep Aang, kena kecap ku kolot baheula.
itu panggilan hanya sebatas doa untuk diri saya pribadi. Teu simkuring mah teu ngakukeun kiai, teu ngakukeun ajengan, kena ku kecap kolot baheula ibu. Lain cai, lain walungan, bapak kepala desa anu bager. Tah keur di Bantar Kaung mah kur isuk disawer aing ku ibu kades. Jadi itu di Bantar Kaung, lain di Ketanggungan, di Bantar Kaung disawer ku kadesnya. Pira kowe ketanggungan eleh gitunya Pak Kades engke tenang. Cek Pak Kades hanjakal aing naik ka luhur. Lauk tari gewesiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri ge can aya Ieu mah hitung-hitung diajar nangtung, etang-etang diajar capetang. Beresna ieu acara mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, sebelum saya lanjutkan pengajian umum dalam rangka halal bihalal, ungkapan pertama yang keluar daripada lisan yang dhaif ini, marhaban para jamaah nu dimuliakeun, wilujeng tepang jeung simkuring. Simkuring aya ucapan yang dimana ucapannya sama dengan ibu saat datangna hari raya Idul Fitri. Mana jamaah? Selamat hari raya Idul minal aidina wal faizin. Itu ucapan ti simkuring. Insya mudah-mudahan ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka biasa kitu halal bihalal pendak jeung baraya setelah lebaran panggih jeung tatangga, kumaha tatanggana mina aidin wa faizin nya bunya, kumaha jawabanana? Kumaha jawabanana? Anu nyebut amin, anu nyebut sami-sami. Yang benar yang mana jawabanna? Amin ya Rabbal. Balik deui jawab ku doa, taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Tapi nyebut sami-sami ge teu naon. Ngan ibaratkeunana guru urang sadayana pangarsa Kang Kiai kitunya mina ngadoa, urang jawabna sami-sami, Rabbana atina fid dunya hasanah, sami-sami. Wa fil akhirati hasanah, sami-sami. Sababina aidin wa faizin adalah potongan doa baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi saat Idul Fitri? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal ila akhirid doa. Jadi di potongannya kurang canda. Begitulah orang-orang Sunda Kang, suka menyingkat-nyingkat bahasa orang Sunda mah. Istri baginda Rasul siapa namanya? Yang pertama Khadijah. Panggilan kehormatannya sok disebut naon cenah? Siti Khadijah. Asa mulana mah Sayyidatuna Khadijah. Sayyidah Khadijah ku orang Sunda jadi Siti Khadijah. Indung urang saha ngaranna? Indung pertama urang pamajikan Nabi Adam saha? Siti Hawa. Padahal nama ada eueuh ngaran Siti di Arab mah. Ngan kunaon jadi Siti Hawa ku orang Sunda? Orang Sunda mah sok wani ngagegetkeun ngaran, nyingkat-nyingkat ngaran Sayyidah Hawa. Ta ieu para jamaah, maka doa Rasul, popotongan doa Rasul dipakailah ku urang saat datangnya hari raya Idul Fitri. Utama ungkapan doana kumaha ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali dan orang-orang yang meraih kemenangan. Ti Rajab keneh pan urang ngarepkeun datang Ramadan, betul enggak? Sampai-sampai aya geuning doana ge sok dipake ku hadro ge bisa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma semua barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana.
dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa ighfir lana dzunubana. Ya Rabbana bil Mustafa ighfir lana dzunubana. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana Dzunubana wa kaffir sayyi'atina. Amin ya Allah ya Rabbal. Dari bulan Rajab kita berdoa, ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah usia kami terhadap bulan Ramadan. Disampaikan nih umur kita sama Ramadan sampai kita bisa melaksanakan Syawal atau Idul Fitri, maka doa terbaru Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana. Semoga Allah terima puasa kita dan sholat malam kita, bangunnya kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa baginda Rasul, 1 minal aidin, 2 wal faizin, dijadikan golongan orang yang kembali dan orang yang meraih kemenangan. Siapa Ustad? Bagaimana orang yang kembali itu Ustad? Maaf Ibu Jamaah sadayana, maka disebut lagi Idul Fit, kembali kepada fitrah. Ai fitrah tenaon, banyak yang memaknai fitrah itu suci, betul bener. Ai nyebutkan fitrah itu bersih, mangga saya. Tapi orang candak makna lugawi daripada fitrah itu bukan dimaknain suci, tapi mana kata fitrah itu ciptaan Allah, jajadian nu diciptakan ku Gusti Allah, rasa yang diciptakan oleh Allah disimpan kepada setiap makhluk na manusia, disebut web fitrah. Mantak orang osok gening lamun doa iftitah baca bareng-bareng Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi
wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras heup di dinya we heulaanan lilladzi fataras samawati wal ar. Kenapa disebut fatoro di manaan bersih didinya henteu? Apakah fatoro di manaan suci? Bukan. Alladzi anu fatoro geus ngajadikeun Gusti Allah as-samawat wal ar. Nyatana ka langit ka bumi. Ternyata fitrah-fitrah itu makna lugawinya asal pilma ditina kalimat fatoro masdarna fitrotan yang dimaknai fitrah-fitrah teh ciptaan awalna ti Gusti Allah pikeun manusia. Maka kita suka berharap Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah nu mana? Da fitrah ku Allah ditenden ka setiap manusia teh henteu hiji. Yang pertama ada yang namanya fitratul millah, yang kedua fitratul jamaah, tiga fitratul najah, empat fitratul hasanah, lima fitratul toharoh, enam fitratul jamaliyah. Lantas fitrah nu mana? Nu genep ieu urang kembali minta ka Gusti Allah. Yang pertama fitratul milah, Pak. Apa fitratul milah? Fitrah agama. Yang dimana baginda Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap jabang bayi lahir ke alam dunia ngenaan kana fitrah. Fitrah naon ieu? Aya fitratul milah tegasna fitrah agama. Yang pertama heula, orang berharap ku ayana Ramadan kita dikembalikan agamana ngandung harti dipancekeun, dikuatkeun keimanan, katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab dalam jiwa manusia itu kan ada yang namanya ro'isuddin, ada yang namanya ro'isun nafsi. Naon ro'isuddin teh? Pamimpin dina keimanan urang, dina kahadean urang, disebutlah iman ngarana. Ayo ro'isun nafsi, pamimpin dina diri urang, kahayangna, nafsuna. Lamun can jadi nafsuna nafsu mutmainnah, nafsuna nafsu nu hade, maka terkadang nafsu anu goreng nu aya dina diri urang tenganterkeun urang takwa ka Allah, justru loba anu mantak nyilakakeun pikeun diri urang ngalawan kana aturan Gusti. Maka panggilan bagi orang yang berpuasa apa? Lain ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk engkau berpuasa. Kalian berpuasa. Amanu dipanggilna tenu iman. Sabab Allah uninga kadarna manusia kalau tidak punya keimanan moal bisa ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ini yang hadir ke sini itu para orang-orang yang sedang beriman, yang nambah imanna insya. Sabab ari iman mah beda iman manusia jeung iman para nabi. Beda kita manusia biasa dengan para iman itu kata ulama ada 4. Yang pertama yazidu wa yanqusu, yang kedua la yazid wa la yanqus, yang ketiga yazidu la yanqus, yang keempat la yanqus wa yazid. Yang pertama yazidu wa yanqusu. Iman eta terkadang naik, terkadang turun. Iman saha urang manusia. Manusia biasa mah iman kadang-kadang kadang-kadang turun. Bukti mana? Moal anceg panceg na ibadah. Contoh tong jauh teuing we salat tarawih. Malam pertama pinuh, Pak. Bener teh? Da lain di Bogor doang, di dieu ge saruana. Darussalam pinuh malam pertama. Seminggu 2 minggu mulai babak penyisihan. Dileg-legan ku jurig sajajar areueuh. Komo ibu-ibu mah minggu katilu pindah tarawihna di dapur, imamna mixer. Nyeunaan kue jang lebaran. Kalau seandainya iman manusia itu anceg-panceg kos malaikat, moal unggut kalinduan, moal gedag keanginan, moal robah dina ibadah moal. Tapi manusia biasa tuh imannya terkadang naik, terkadang turun. Ai malaikat mah anceg-panceg. Imannya malaikat mah ibu la yazid wa la yanqus, tara nambahan, tara ngurangan. Sakitu kituna iman malaikat mah. La yazid wa la yanqus, teu nambahan, teu ngurangan. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ketika Rasul wafat, malaikat Jibril geus teu turun ka langit kecuali dalam 1 malam setiap 1 tahun. Malam naon? Malam Lailatul Qadar. Ayatna aya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya di malam Lailatul Qadar Jibril turun deui ka bumi. Lian tidinya karena Nabi geus ngantunkeun Jibril teu turun deui ka bumi kecuali atas perintah Allah. Nyatana dina malam Lailatul. Coba
Nu kadua malaikat Mikail ngatur hujan jeung ngatur rezeki, nurunkeun hujan jeung ngatur rezeki. Pawastur udah nelpon mulu sama saya, Ustaz doana geus galada guludug geus ceudem wae Pak Ustaz sieun be hujan. Tang kudu sieun karena hujan turun berbarengan dengan turunnya rezeki. Ah kamari mah hujan malah banjir ketanggungan Ustaz. Bener teu? Maaf ulah nyalakeun hujan, nah itu teguran, ujian bagi orang yang soleh, teguran bagi orang yang salah. Jeung nu soleh mah ujian ti Gusti, nu iman ka Allah mah ujian. Mana ciri iman ka Allah teh Ibu? Aya cirina. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum iman. Eta heulaanan nu kadua. Mana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu saat dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imana. Ari ayat Allah emang Quran hungkul sanes. Ayat itu ada dua, satu yang tersirat, nu kadua nu tersurat. Anu tersirat naon? Tuh jamaah bencana alam. Eta tersirat. Tuh COVID-19 harita 2019 ke 2020. Tapi keacak-acakan ekonomi manusia. Tapi kalau ba usad nu bangkrut da panggilan eueuh acara. Kuat begang pamajikan aing ke corona eta. Mas-mas panitia nelpon batal deui Pak Kades eta. Apakah corona terlihat? Henteu, tapi ayat Allah tersirat. Ayat nu tersurat disebutna ayat kauliyah, ayat nu tersirat disebut ayatna kauniyah. Ngandung arti orang yang beriman rek dibere ayat anu tersurat dia akan bertambah imana. Ngadenge nu maca Quran teh bakal betah ngarasa tambah iman ka Allah. Eueuh nu maca Quran tapi loba nu ngelingan mana ku bencana alam, dia bukan melemahkan hatinya, justru tambah iman kalau bener kawasa Allah teh. Imah sakieu bagusna ku aing bangun hancur kotor sekaligus. Ngecet nama aing sabulan karena anggeus ku banjir mah sapoe langsung kotor imah aing. Itu ayat yang tersirat bagi orang yang beriman, dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Anu teu iman mah pan amuk-amukan, emang teu adil Allah mah. Ketanggungan banjir ID itu Banjarharjo henteu tuh. Sok dibanding-bandingkeun teu narimakeun, maka insya Allah orang-orang dia mah insya Allah luar biasa. Malaikat Israfil tugasna meniup sangkakala iraha di poe kiamat. Tapi sangkakala aya ti mimiti diciptakeun dunia. Bayangkeun lamun ibu jadi Israfil. Hayo we kieu nepi ka ayeuna. Mantak cekolot mah cenah lamun Israfil batuk langsung lini ah geblek sugan. Piraku malaikat kudu batuk aing mah teu kaharti. Naon ubarna aing mah sakitu. Kieu we sugan Israfil protes ka Allah. Gusti cangkel Jibril tuh keur nganggur. Henteu. Maka iman malaikat mah la yazid wala yanqus, dia tidak bertambah tidak pun berkurang. Sakitu-kituna lamun geus sakitu dikurang Allah sakitu-kituna. Tapi kita bukanlah setan yang imannya yang kusu wala yazidu, terus ngurangan teu daek nambahan. Dan kita manusia biasa, lain nabi coy, lain nabi coy. Kalau nabi itu yazid wala yanqus, imannya itu terus nambahan tara daek ngurangan. Tah para jamaah, maka buktos sim kuring lain fitnah di mana manusia itu pentingna aya pangaosan mode kieu kunaon pikeun nyiram hatena ngahirupkeun rohanina. Sabab terkadang kalau orang tidak ada nasihat dalam dirina sok kabobodo tenjok kasamaran tinggali sok mopohokeun tugas di alam dunia teh naon kajaba dipiwarang ibadah ka Allah Subhanahu. Matak fitratu millah, fitro agama. Mantak dipanggil lagi amanu nu puasa mah. Lamun teu make amanu maka moal kararwateun jelema-jelema teu iman mah. Apakah yang puasa pun semangat semua? Mimiti kadang-kadang. Warteg tutup tanggal 1 ka tanggal 5 mah. Saminggu kemudian mulai banyak setan bergelantungan, aya suku areueuh sukuan, areueuh sirahan. Naon di warteg eta ucang-ucang we. Bener teu?
sok lewat ka Pantura tanggal 1 ka tanggal 5 mungkin menghargai mana sok loba warteg tarutup heula datang we saminggu kemudian. Ustadz saya kerjanya itu di warung, memang saya dagang nasi, gimana Ustadz kalau saya nggak dagang atuh urusan aing moalnya tuh atau lebaran mau beli baju kudu kumaha. Kalau yang berdagang nasi di bulan suci Ramadan silakan buka di siang hari, tapi diharapna disimpen mading pelaturan. Naon tuliskeun warung ini tersedia 1 untuk yang sakit, 2 untuk yang perjalanan jauh, nu katilu untuk nu gelo. Tenanaon Pak Kades, warung tong dicorekan, tutup warung, ancurkeun warung. Geuning puasa teh nafsu gede keneh. Tukang gorengan dia carekan, diancur-ancurkeun. Maaf, bukan seperti itu. Wa tawassau bil haq, wa tawassau bis sabr. Silakan kaum berikan nasihat yang hak, yang sabar, tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik dan bijaksana. Datangan wartegna kusaha man ra'a minkum munkaron, lamun ningali anjeun golongan-golongan anu munkar maka wajib anjeun nyaga. 1 biyadihi, kalawan leungeunna siapa? Pak Kades yang berkuasa. Pak Kades bikin aturan khusus untuk Kubang Sari saja. Teuing teu nguruskeun ketanggungan mendelega teuing. Kubang Sari weh bagi masyarakat saya pribadi yang berdagang di bulan suci Ramadan, mohon maaf dalam segi warungna kudu aya aturan. Mana aturanna? Hiji teu meunang, non hiji warung ini makanan ini khusus untuk yang sakit, yang kedua untuk yang berjalanan jauh, yang ketiga untuk orang gila. Moal payu. Tah kitu jelema teh. Moal payu dah heueuh neanganana pan dunia. Maaf Ibu, pan aya nu ngatur rezeki mah Gusti. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami yang tidak minta rezeki terhadap kalian, kami nu ngarizkianana. Sing inget, dagang itu usaha, bahkan dagang itu 10 daripada pintu rezeki adalah berdagang. Tapi dagang nu mana? Dagang anu ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah cenah ustad moal payu, hayang payu teu barokah apa hayang biasa aja tapi barokah? Hayang barokahna heulaahnan. Teu naon nu penting ibu geus usaha. Datang berang-berang jam 11. Asya wow. Saha geuning wastur. Ada apa Pak Wastur? Aduh aing beuteung ripuh. Kadang Pak Wastur, di depan ada aturan yang dipencet, ditandatangani oleh Pak Kades kita langsung. Itu Pak Wastur pilih yang mana tuh? Contreng ku Pak Wastur. Pak Wastur masuk orang sakit, masuk mau perjalanan jauh, atau nu edan? Cek Pak Wastur teh uing muriang, teu kuat beuteung uing teu kuat mantak karana siris. Nah maka na Quran ge bijaksana, yang marid yang safar diperbolehkan tidak berpuah. Kunaon urang leuwih galak ti pangeran, ujug-ujug warung ditarutup sanes, tapi warung boleh kita berikan arahan yang baik, edukasi. Kalau Anda mau buka dari pagi wayahna sok pasangan mading minimal nepi ka asar, ti asar ka ditu madingna copotkeun teu masalah, tidak masalah. Datang deui RT. Nah, naon teh kolot-kolot ka dieu? Saya teh zuhur mau langsung berangkat ke Jakarta. Cigana mau kuat di perjalanan. Mantak uing ngerek mau bekal meuli dibungkus sangu padang hiji mah. Teu masalah karena Allah pun bijak bagi orang yang mau perjalanan jauh, yang perjalanan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tanya, punten ye Kang Cecep. Gering? Ah sehat. Reka mana-mana entek di imah kunaon meuli aing masuk nu gelo boleh gitu mah teu nanaon, tapi moal Kang Cecep mah bager soleh insya Allah. Maka dipanggilna amanu, jelema nu iman ka Gusti Allah. Tapi imannya manusia terkadang naik terkadang berkurang. Katingali pan tarawih ge bener teu? Malam kahiji kuat lieur imam ge ngahulang aing di mana? Udah geus tos magrib teh kuat pinuh masyarakat teh leres teh. Datang we saminggu 2 minggu ka ditu mulai beak jamaahna. Semakin hari semakin banyak kemajuan. Bikin maju ka hareup. Giliran minggu terakhir pemain inti kabeh. Cadangan geus tumbang kabeh geus balik. Ibu-ibu mah batur taraweh nyeuneun kacang, we ngagorengan kacang di imah. Cek salakina marek taraweh mah pre heula.
kunaon kagok loba pesanan isukan COD barak kilo 12 kilo wow amazing balik taraweh salakina mamang geus beresan ngagoreng kacang teh can beres 4 kilo deui lila amat pukul loba pesananana coba ngasaan anu asak aya coba ngasaan eta we ngasaan manu tutung tadi katinggalin coba da salaki teh dibere nu tutung yang baik-baik hanya untuk lebaran nu tutung bikin pakai ngasaan ka salaki masya pan eta para jamaah fitratum millah ibu agama urang lamun cek dina pawayangan mah dijadikan gatot kaca urang teh dikeum dina kawah candra di muka supaya jadi manusia nu lalaki langit lenang jagat sakti manggulang mangguling totos buat jadi kuit ganti sukma kandange dewa dikuatkeun deui imana ku Gusti Allah direndam dina bulan Ramadan ku puasana ku tarawehna bahkan pan alhamdulillah hudang ti peuting teh Ramadan mah urang rada sering sabab aya pasunahan nyatana ngalaksanakeun sahur sahur itu pasunahan dina Ramadan najan urang kuat teh sahur lain ngalap daharna lain nyebehkeun patuakanana tapi kita sahur walaupun hanya sesuap nasi dan segelas air niatan ngalaksanakeun sunnah baginda Nabiuna Muhammad pandilatih ku Ramadan mah jam 3 urang hararudang nutara tahajud ge bisa nyempetkeun tahajud Ramadan mah alhamdulillah agama urang teh iman urang teh dikuatkeun deui mana nutara maca Quran ge kadang-kadang Ramadan mah rajin tadarusan malah bisa menjadikan tolak ukur Pak Kades urang anu teu bisa maca Quran na Ramadan komo dina bulan nu sejen lamun Ramadan urang geus malas ibadah komo dina bulan anu sejen makana wajah-wajah tamat Quran teh katingali nu teu tamat batiung nanyeng soleh nya diomekeun berarti sia teu tamat kamar ditanya ya Allah diomekeun di kitu-kitu tiungna berarti teu tamat si ejanya Masya Allah jam 3 geus reang rame masjid ka masjid musola ka musola Darussalam pemudanya bangunin sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Para jamaah masyarakat lingkungan Fortuna Kubangsari Ketanggungan Brebes Jawa Tengah. Waktu menunjukkan jam 3 malam. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Harudang di imah, ibu-ibu langsung ke dapur, bapak-bapak kacai langsung sholat tahajud, ibu-ibu mempersiapkan untuk buka untuk sahurna, begitu luar biasa. Ayo deh masjid belah itu bawa cocorokan sahur, sahur. Hajar belah wetan sahur. Warga Kubangsari sahur. Aya orang Ketanggungan pembalat ngahudangkeun sahur. Sahur. Edan gitu. Ulah aya wae anu aki-aki ngahudangkeun farah hadirek hadayana. Ningakeun. Waos kantun tilu. Paur batun mah sahur main nama paur wangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah we geurah harees deui aki-aki geus poho meureunnya pugu ngahudangkeun geur ti tahees deui ya hayu ya qayyum la paeh we di dieu. Pamudana aktif Fortuna insya. Ini kadang-kadang Pak Sekdes eta luar biasa, Pak Wasur, Kang Cecep eta kadang-kadang aki-aki meuni karunya we. Ngahudangkeun sahur manehna. Datang ka salat subuh manehna anu adzan eta. Kadang adzan oge subuh teu nepi ka lohor eta teu beres-beres. Assalam
poho ya aki-aki ujungna cek batu teh naon bah naon teu salat ge teu naon atuh balik deui jelema rek subuh oge cek pamajikanna akang geus balik salat subuh teh teu salat ge teu naon-naon geus kitu aki-aki nu ngahudangkeun saur aki-aki nu adzan aki-aki nu qomat mahdud leungit tajwid eueuh Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah samping merosot asyhadu anna muhammadar rasulullah ayalah sholah ayalah falah kodok mati si sholah Allahu akbar la ilaha illallah kamana sarung aing ieu sarung aing eueuh puguh dicekal ku manehanana digiling teu sadar geus aya di luhur numpuk sarung masya ajak aki-aki teh geus si anu qomat si anu imam sakalian ya aki-aki imam marod leungit tajwid eueuh Allahu akbar inna sholati manuk sisuki eta we tiba heula eta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin bukan ayah di dia Ar-Rahmanir-Rahim cek pemuda Fortuna dolin bah dolin dong masa enggak dolin sih 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang duaan ampun sebut ampun rewas ya aki-aki Bismillahirrahmanirrahim Yasin di tukang protes anja Yasin Fatihah ke sajam komo maca Yasin wah beres lohor ya subuh aja aki-aki nu imam Allah aing kaceplosan mangkaning aing teu apal Yasin aing mah saapalna we walau Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala cek mamum siro ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang amin lagi jadi aya amin lagi salat oge aya cek batuna bah mundur aya naon moal kapanggih ruku sia imam mah manyatina Yasin kana dolin deui pergantian pemain ya lebih kolot 1 tahun Allahu akbar aing mah nu pendek we Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada mewek ya imam dihareup aing yada deui kamana sambunganana Quran aing soek rupana mewek yada abila kabi wata buat yada nyerah yaki bah mundur bah ya pergantian terakhir ya nih jam 6:30 anjay geus beurang usolli pardo subrang Allahu akbar subrang geus beurang ulah lila Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna pasti kautsar deui inna cek bartuna lillahi we bos lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu akbar barang rukung alieu ka tukang nuduhan geus paeh batuna eta
Masya. Kembali kepada fitrah. Fitrah teh asal mula ciptaan Allah. Urang manusia cek Rasul dalam keadaan bersih. Dina nalika urang diciptakeun ku Allah. Ditunda hiji fitratul milah, fitrah agama. Yuk beresna urang netepan taraweh. Beresna urang puasa Ramadan 30 hari lamina. Ayeuna urang tinggal ngabuktoskeun hasil rendaman Allah, hasil dibakarna urang dina bulan suci Ramadan, urang gunakeun dina Syawal sampai ka mudah-mudahan umur urang panjang ditepikeun kana Ramadan nu bakal datang insya Allah. Dan mudah-mudahan nambah rasa takwa ke Allah turta rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa ghada matlabi atunhum. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, aduh Masya Allah, laka syafa'ah wa ghada matlabi wa hadatun husati. Ya Masya Allah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi. Ya Rasulullah, ya Allah ya Nabi, syafa'ah wa hada matlabi wa hada matlabi. Syafa'ah ya Rasulullah, isfalana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, syafa'ah wa hada matlabi. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi wa hada matlabi. Syafa'ah ya Rasulullah, ku rindu padamu, ingin bertemu
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, atur nuhun, geus nyawer mere amplop. Doakeun, Pak Kubu mah panderi rada gede. Orang haluangan Pak Kubu mah. Mudah-mudahan nu nyawer sing panjang umurna. Teu nyawer mah teu tanggung jawab. Alhamdulillah. Ya mah di rondom diacak saja. Saya berikan satu buat hadro, satu buat sound system. Ya kasih buat operator salon. Karena tanpa suara salon yang bagus tidak mungkin suara saya akan terdengar, betul enggak? Doakan tukang salon sing asup ka surga. Jeung salona digotong ka ditu lah tuh mah. Masya luar biasa sound systemna bagus jadi hampang karena suara teu nyiksa. Pan lamun salon merebek mah reip suara oge. Leres teu. Maka begitu luar biasa apresiasi terbesar buat para panitia. Luar biasa kersimkuring jadwal sapari dakwah Brebes megat panitia mung ka Bogor cenah jauh ka Bogor mah megat di masjid aing dibegal ku panitia. Tapi begal panitia mah bager malah mere ongkos ka aing. Alhamdulillah. Pak Ustadz pengennya seperti apa kriteria acara? Saya bilang ketentuan acara yang pertama panggung jangan terlalu tinggi, yang biasa aja yang sederhana. Tak yuk tepati jangkung, alhamdulillah bunga simpuling sedang sakieu mah alhamdulillah. Yang kedua jarak jamaah jangan terlalu jauh, saya senang dekat dengan jamaah minimal itu 1 meter maksimal 2 meter. Kenapa? Karena panjang sorban saya hanya 2 meter. Kunaon kitu sarwa kenyang sorban bis inu hareup nunutan dibuabu ku sorban waing deukeut beledak gitu. Yang ketiga saya bilang berikan sound system yang memadai. Alhamdulillah sound systemnya bagus, tukang sauna hebat, panitiana hebat, nyangan salon alhamdulillah. Apresiasi buat panitia luar biasa. Alhamdulillah. Maka geus 1 jam teu karasa, naon sababna betah. Terus ya terus. Mohon maaf panitia biasa sejam mun leuwih lembur aing hitunganna. Alhamdulillah. Jadi fitratum millah, fitrah agama. Mudah-mudahan setelah kita direndam dalam nuansa Ramadan, dibakar iman orang supaya ningkat deui, datang ka ayeuna bulan Syawal, Allah ngajadikeun iman takwa orang selalu bertambah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Karena tujuan utama kita diperintah berpuasa tadi mana? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya jadi jelema nu takwa. Mudah-mudahan orang sing tararakwa sadayana amin. Yang kedua, fitratu jamaah. Dalam jiwa manusia itu Allah simpan fitratu jamaah. Maksudnya manusia tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Disebut manusia mah makhluk sosial. Mata ulah sombong ku ayana halal bihalal teh ngajadikeun urang sing akur jeung dulur, silih bela jeung baraya. Datangna kana Syawal, datang kana Idul Fitri teh halal bihalal, ngajadikeun nyambungkeun rasa. Ieu halal bihalal teh ciga orang Arab, nada bahasana Arab padahal lain. Halal bihalal itu mohon maaf, pencetus halal bihalal hanya ada di Nusantara. Siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu ulama besar di kalangan Nahdien, nyatana guru urang sadayana. Masya. Jadi lain ti Mekah, lain ti Turki, lain ti Iran. Ti Iran mah bom jigana orangnya. Lain, tapi halal bihalal diadakan pertama di Indonesia tercinta. Saat mana? Tahun 1948, pasca merdeka, Bung Karno hese ngahijikeun semua para pejuang, semua golongan. Kenapa? Karena masing-masing merasa diri berjuang dalam memerdekakan Republik Indonesia. NU ngerasa berjuang, jelas NU berjuang napa? Sebab setelah merdeka pan aya hampir direbut deh ya kemerdekaan, karena orang-orang sekutu orang Amerika nggak terima bahwasana orang merdeka. Jalaran naon Jepang ditarik mundur para jamaah gara-gara 2 kota terbesar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom ku Amerika, sehingga tentara Jepang anu keur ngajajah Indonesia pulang kampung Indonesia vacuum of power, dalam artian kosong kekuasaan. Maka tingali dina mukadimah undang-undang dasar ge berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain pamere ti Amerika, lain pamere ti nu ngancurkeun Jepang, tapi anugerah ti Allah karena adanya perjuangan ti rakyat Indonesia. Masya. Saat Indonesia masyarakat nangges berjuang, rakyatna ingin merdeka, maka jalan keluar akan datang ti Allah. Kos mana contohna Kang? Tuh kisah Nabi Ismail jeung Siti Hajar.
Nabi Ismail nuju keur dicanda ku Siti Hajar ke Mekah di negeri yang tandus begitu luar biasa. Saya bekal sampai-sampai air asikna Siti Hajar sudah keluar darah sampai bayinya atau Ismail saat sedang bayi menangis kelaparan. Hajar kehausan, teu aya cai di mana-mana. Akhirnya terdengar di Bukit Sofa. Lumpat ka Sofa aya cai suara di Marwah. Lumpat ka Marwah aya di Sofa. Lumpat ka Sofa aya di Marwah. Lumpat ka Marwah aya di Sofa sampai akhir 7 bulak balik sampai tungtungna di Marwah. Siti Hajar geus ngagoler teu sanggup da cai teh wae. Ternyata cai ayana di bawah kaki Nabiullah Ismail alaihis. Jadi manusia mah ukur tita ikhtiarna, tita usahana anu mere jalana Allah. Rakyat Indonesia geus berjuang edan-edanan can merdeka wae, tapi daunna cek Allah kudu merdeka. Alhamdulillah. Tepat 1945 tanggalna 17 Agustus Indonesia menyatakan kemerdekaan. Tidinya diam para penjajah henteu hayang ngarebut kembali sampai ayahnya di mana dina bulan Oktober ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mengatakan hubul watoni minal iman. Orang berjuang nandakeun cinta ka negara sarua jeung urang iman ka Gusti Allah. Maka dibakar ruh jihadna santri kiai masyarakat kabeh berjuang hayang mempertahankan kemerdekaan. Ternyata 1948 loba akhirnya saling mengakui aing berjuang, ieu berjuang, itu berjuang. Semua golongan organisasi ngaku berjuang merdeka. Lantas kumaha cara ngahijikeunana cek Bung Karno naros Kaki Haji Wahab Hasullah adakan halal bihalal silaturahmi yang diadakan oleh presiden. Semua golongan undang rek NU-na, MD-na, Persisna, Persib, Persija, eta mah bola meureun ka ditu mah nya. Salah Gus sama ngajakan teu eceul ka aing teh nya. Eueuh manyage organisasi Persibnya. Sanes aya Nahdlatul Ulamana, aya Persatuan Islamna, aya Muhammadiyahna, LDI-na, semua golongan diundang ku Bung Karno atas arahan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tujuanna naon? Yeuh tong ngarasa berjuang, ini perjuangan hasil kita semua bersama-sama. Maka alhamdulillah dari saat itu setiap tahun diadakan, namun ayeuna presiden geus lain halal bihalal tapi open house. Gaya open house baheula mah lain. Ti Bung Karno nama ngundang semua golongan setelah Idul Fitri, diundang bahkan seluruh yang beragama, rek Islamna, Kristianina, Katolik, Hindu, Buddha, kabeh diarundang ku presiden. Tujuanana menyatukan rasa dan cita. Yen tak urang berjuang babarengan, maka merdeka pun haknya bersama-sama. Nu paling penting bukan mengakui siapa yang berjuang untuk merdeka, tapi siapa yang bisa mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa idhari syairi ala tariqati jamiyati Nahdlatul Ulama wa idhari syairi ala tariqati jamiyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam. Allah Allah
Allahu Allah. Sabit wa mansur ahlal jam'iyah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihaji hadil ihya wa ila dinil Islam, wa tuhammisu bihaji hadil ihya wa ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang terpenting sekarang kita mengetahui bahwasanya ada fitratul jamaah, yaitu fitrah kebersamaan dalam diri kita. Ku ayana halal bihalal ieu yuk orang hijikeun rasa sing akur jeung dulur, dulur sakasur, dulur sadapur, dulur salembur, dulur sagubernur, bahkan pun orang kudu aya yang namanya ikatan persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah. Eta orang rasakeun pentingna omean dina dangat ayeuna. Maka halal bihalal itu kan bermakna naon? Meluruskan benang yang kusut, ngandung harti sipating manusia orang loba salah dengan sesama, betul enggak? Loba salah orang ka sesama. Maka yang pertama perbaiki yuk, luruskeun deui, rapihan deui benang yang kusut. Nu mana nu gambana benang yang kusut teh pacog ciga nu biasa dilakukeun hiji jeung dulur sakasur saha jeung salaki. Pamajikan ka salaki, salaki ka pamajik. Geus beres Ramadan teh coba heulaanan urang perbaiki diri akhlak urang kanu jadi salaki. Memeh Ramadan mapan urang ngalawan wae ka salaki. Ramadan mah rada nahan saeutik datang ka salah ambak deui. Kahade maaf perbaiki insya Allah. Kumaha cara ngomeanana? Silih lulubaran disebut hari raya lebaran. Laisat id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya yang pakaiannya saja yang baru, tapi yang sebutkan hari raya orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Pakaian anyar mah hanya siloka saja, gambaran saja. Menang Ustadz boleh. Mohon maaf, kata siapa orang yang pertama kali pakai baju lebaran? Jawab kurang Kanjeng Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang yang pertama mencontohkan di hari raya tanda bahagia. Rasul lalu memakai jubah terbaiknya. Bahkan jubah apapun Rasul pakai nu paling alus dina Ramadan, dina lebaran. Rasul eta kerja di khotibna Idul Fitri jeung Imam Idul Fitri memakai jubah terbaik walaupun dia tidak berwarna putih. Lamun sholat Jumat sunah Kanjeng Rasul makena baju bodas kajen lain baju nu anyar. Lamun Idul Fitri Rasul masuk make baju nu anyar sanajan eta baju lain warna bodas. Mantak boleh. Sikut salah kita dingin cek mubalik teh. Rasul ge make baju anyar gitu. Ulah sote maksakeun teu boga baju anyar nyinggung ka salaki bari nyapukeun imah jam 7 jam 8 jam 8 kareta maju teu puguh pipikiran lek lebaran can boga baju. Eta geus riweuh wae ibu-ibu mau kana baju mah. Di bulan Roah kene bapana meuli baju teh ayeuna nungtut. Bulan puasa mah lales, cararap, pararan, hareud, bayeung, ararat, budeug atuh mah. Masya, coba boleh Ustaz pakai baju anyar. Lamun aya silahkan. Mun eueuh tong maksa. Kahade eta, sok maksakeun kajian unjam injem. Rek lebaran teh rame geningnya toko emas jeung perak. Kajian ngahutang heula nu penting lebaran reuncem awakna. Nyombongkeun jadi oco mina aidin bapak izinnya. Peda make cincin. Mina aidin bapak izinnya mohon maaf lahir dan batin maaf. Aya batu teh leuwih beungar nya sami-sami huntuna emas kabeh eta. Coba perbaiki yuk beres lebaran teh beres Ramadan teh yuk unutanna sok ngalawan wae ulah ngalawan wae tapi ini mah insyaallah wajah-wajah isi-isi solehah sadayana oge. Ya Allah ya Robbal, mau ibu disebut isi yang solehah mau aya cirina ibu
Karena cekolot isi teh aya 3 hiji isi sajati, 2 isi padati, nu katu isi kos kunti. Masing-masing eta mah. Urang asup nu mana tingali karakter orang sorangan ulah nanya batur, tanya we diri sorangan. Ulah sok ngilik batur mending ukur badan sakujur, ulah sok ukur batur. Orang asup kana sajati atau padati atau kunti, mana nu sajati? Geuning cekolot baheula mah aya. Nu disebut sajati nu gumati ibadah ka Gusti turut tumut kasalaki rumeksa tur mawas diri nulaku lampahna sok ati eta isi saja bahasa Quran fasolihatu qonitat wanita yang solihat itu yang qonitat ka Allah jeung Rasulna nurut jeung kasalakina ge tara ngalau eta isi sajati aya isi mode aya isi mode padati aya isi padati mah lamun padat karak ngarti jadi kumaha isi dompet padet tah henteu kumaha beuteung pinu tah henteu jadi bageurna teh usum-usuman Basekdes giliran salaki loba duit manja mun salaki keloba duit ngadak pamajikan genit gutak gitek eta birit ngadeketan bari cawat ciu da salakina keur loba du ngaku kitu teh mah euy oh cawat ciwit Masya Allah pipina ge diwadakan panona ge dised biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan cadel manja awak disemprot Gusti nu agung minyak wangi kuat beak sabotol tadi diberi ku Kang Cecep minyak wangi Korea ditempel ke ting merapat leungeun aing koreng ngelem Korea meureunna eta mah balik salak teh hari ini suamiku pulang guys biasanya mawa duit sakoper mobil Fortuner semprot kalau lagi banyak uang suamiku suka senang dengan lato-lato cicing ulah protes eta mah kudu loba sabab dikumbang unggal poe di poe tara ya salakina datangnya manja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aa naon anak aeti naon anak ae nah isya kamana wae cek salakina enten engko li endud aong masih rokok meli udud entan enten entit isya tata titit gitu aing mah entan enten entit heuh naon bujal ateu saeutik guaro apalagi suaminya kerjanya di luar kota pulang seminggu sekali sebulan sekali atau setahun sekali kangen sama suami assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon ono ida endu eli empap naon ono ida endu eli naon sih sono kacidari itu sekali apakah kau tidak berdosa Rika tidak Roma apa betulnya kau rindu pada aku Rika? Encing cot ndrok engka. Naon encing cot ndrok engka. Naon kancing kecopot androk ke muka. Nah ozo. Wah giliran loba duit mah manja. Nyapukeun imah ge ngagoda ka salaki. Hanya dia. Yadi. Aya Mang Yadi aya.
Mana jadi hampurannya jadi jadi hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, amazing. Kira masalah kena tegal belum duit mepes goyah. Nyapukan imah amu-amukan, cawas we sungutna. Rampun boga imah teh rapihna. Disapukeun balatak deui, diempel kotor deh hese boga salaki cokor kebo mah. Pas salaki ka mana-mana nyeker we. Teu betaheun make sendah si eta mah. Kamari mah salat Jumat mangkat nyeker ari balik moal sendah coba. Sendah batur dipaling meureunna. Diomongeun boga salaki teh ngajedog di imah molor we hayo. Sakalina hudang udud eureun-eureun. Sukan mah ku aing tihang risik di bakoan. Kenyot nyetrum modar salaki kitu mah. Salah milih salaki teh. Nyok kitu mah nikah aing si Adi baheula. Jadi Adi deui. Masya Allah kahade nya kahade. Tapi mah wajah soleha insya Allah. Fitratu jamaah. Yuk perbaiki hubungan dengan sesama. Kenaon sababna? Urang teh manusia, makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Moal bisa. Namun ayah pamajikan, haik pamajikan maut atau salakina maut, pan urang ayah anak nu banturan, tidak bisa hidup sendirian. Kudu ayah panyambungna. Maksud panyambung teh naon siapa yang nemana kita? Teu boga anak, mode ibunya carogana teu aya, tapi bisa menjanda misalkeun atuh da tiasa da aya anak-anak nu ngabaturanana insya. Tapi untuk hidup sendiri manusia itu mustahil sabab manusia tercipta jadi makhluk aya fitratu jamaah. Fitratu jamaah teh butuh batur Kang. Tong waka urang nu baradagi dalah orok we heulaanan. Orok eta lamun dikekepan ku kolotna ku indungna eta sare lebih nyenyak daripada ditinggalkeun sok. Keur orok disarekeun eta orok geus sare tunda ibu barang gawe teu lagi we deui. Naon sababna dia merasa eueuh batur padahal orok ningali teu ka jelema encan. Orok usia encan 40 poe mah can bisa ningali jelema tapi kunaon ieu budak teh siga nu boga rasa. Mun sorangan mah indungna eueuh digigirna mewek orok oge itu fitratu jamaah. Ulah waka urang nu hirup di alam dunia dalah kapungkur sepuh urang Nabiullah Adam alaihissalam yang hidup di alam surga teu betaheun sorangan eueuh nu maturan mah. Tebetaheun muncak orang Brebes mak kitu Bang Baradina Bang Barung Bapak Kades Bapak siswa anu bager Pak Kades batur geus nyawer piraku Kades henteu anu mana geuning loba deui atuh Kades ulah hiji deui nuhun Pak Kades. Yes aing iraha mikiran kumaha ya supaya Kades keluar. Alhamdulillah piraku Kades mere sekdes henteu Bapak sekdes anu kasep anu bager anu mana eta anu bisi Pak Sekdes teu mawa duit manginjem ka Bapak Lurah oh aya Pak Sekdes. Nuhun Pak Sekdes lumayan. Awasnya netizen masuk garala ka aing teh. Saya tidak punya YouTube tapi loba nu ngarekam ye ge aya nu ngarekam ieu live bahkan ngirimkeun nya Kang Wastur ngirimkeun cenah live streaming Kang enggak apa-apa silakan. Mau diupload silakan upload sebanyak-banyaknya syiar agama. Nganitip nguploadna ulah sok dipotong-potong langsung harus dari awal sampai akhir ulah sok dipotong-potong kazebnya kadang-kadang banyak YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Saya terikhlas lamun dipotong-potong karena banyak orang yang salah paham viral uing nu dipotong-potong akhirnya banyak yang menghujat. Teu masalah sih saya mah dihujat mah naon sababna ngaranna ge hirup di alam tidak akan pernah pro semuanya dan tidak akan pernah kontra kabehanana. Pasti aya nu resep teresep. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Tapi untuk meminimalisirna carana uploadlah dari awal sampai ke akhir insya. Cenah tina uploadan anjeun menang tina iklan menang duit atuh berarti hirup uing manfaat jang batur silakan itu uang untuk dirimu untuk keluargamu syukur-syukur mun ada gede bere kiai setempat nu sok ngajar tuturutan ngajar ikro anu istiqomah ngajar barudak leutik sakitu amanat sim kuring mah begitu banyak di YouTube di TikTok Pak Kades can pernah nu setor saurang oge eueuh teh can pernah nu setor ka aing nu dihujat mah nu menang duit goblok. Masya Allah. Jadi tuh Nabi Adam kapungkur Pak Kades. Bang Baradina Bang Barung kulit munding
indah kahujanan sangsara pinuh kabingung kurang guling ngan sorangan gulang gulingan itu bantuan disitanya ku salaki mama ngaji menang naon gulang guling sorangan gitu. Nabi Adam ge hirup di surga nu tempatnya indah kabina-bina bahkan keindahan surga moal bisa digambarkeun di reka kubasa najan endana basa menang ngareka bujangga dina sastra moal bisa ku endah-endana surga tapi kolot urang baheula Nabiullah Adam alaihissalam di surga sorangan mah tanpa aya batur hirup kesepian akhirna Allah miwarang malaikat Jibril naros kana kahayang Adam dan jawaban Adam teh hayang boga pasangan hirup diambillah tulang rusukna diciptakeun babu Hawa kalak cikal bakal ayana manusia sampai akhir zaman semuanya turunan Nabiullah Adam dan Siti Hawa tuh Nabi Adam di surga tidak bisa hidup sendiri atau komo urang di dia ulah sok sombong jadi jelema peda beunghar buncilit loba duit tur kuta gede dunia bro dipantau bro di jurung ngalieu di tengah imah kabeungharan ulang ngajadikeun urang sombong lah imah loba duit ieu teu butuh batur mohon maaf moal jadi bangunan urang tanpa adanya orang yang di bawah bener teu moal hirup jelema nu beunghar tanpa jelema anu susah atuh kitu deui moal aya jalan rezeki pikeun jelema nu susah tanpa anu beurang kita anu beunghar kita sama-sama makhluk sosial yang saling membutuh jita jeung dulur sakasur dua jeung dulur sadapur saha keluarga nu aya di imah eta mantak boboran teh memeh kaluar teh ka keluarga heula nu aya di imah eta anak ka kolot anu mesti keneh ngahiji salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki menta hampura atos ibu kamari menta hampura nah orang dia sok sering apa nungguan lebaran hungkul lah paling oke hanya satu hari yang bisa menjadikan ras terkuat di dunia taluk terhadap suami lebaran hungkul wah sapopoe mah ngamuk wae pamajikan bener tuh karena jiwanya wanita seperti itu bukan dia ingin menang tapi dia ingin dilindungi dan diberi menang betul tuh Bu Hepan karakter tuh berbeda Pak Kades manusia itu laki-laki tercipta dari tanah awewe mah tercipta dari tulang rusuk ngan memang bahan utamanya tetap tanah ngan awal mulana wanita itu dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihis wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum dicipta pasangan teh tina diri anjeun sorangan makana sebagian diri anjeun maka aya tulang rusukna maka beda karakterna lalaki mah tina taneuh pul nah ai awe mah tina tulang rusuk bahanna laki-laki dari tanah bahan utamana walaupun ada unsur apina unsur udara angina jeung segala macamna tapi asal mulana tina taneuh manusia itu Nabi Adam teh mantap karakter bapak-bapak jeung ibu-ibu moal sarua bapak-bapak makan karakter beda-beda cenah abdi mah gaduh suami teh cenah gede adat ambak-ambekan wae tanah sengketa baheulana eta. Di dunya ge diributkeun wae nu kitu mah. Nah cenah salaki abdi mah geringan wae tanah longsor mah. Salaki abdi mah balanja wae tanah abang beureun Jakarta. Salaki abdi mah barang bere wae tanah wakaf berarti baheulana. Wanita itu satu rasa, satu hati, satu cita. Sabab wanita tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekatnya dengan hati. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang tangan? Karena Allah tidak menciptakan wanita untuk dijadikan boneka, dipermainkan oleh laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita daripada tulang kaki? Karena Allah ciptakan wanita bukan untuk diinjak-injak seperti kaki. Allah sengaja ambil bahan tulang rusuk untuk penciptaan wanita. Rusuk itu dekatnya dengan hati. Wanita ada untuk dicintai bukan untuk dihianati. Betul? Cek aing ge atoheun digitukeun mah. Batak awe mah lain hayang menang ngan hayang dibere menang. Begitulah wanita hese elehna. Dia mah Pak Kades bawa motor di tengah jalan hese disodokna. Lila teh disodokna ge hese. Dilakson teh tit lain nyisi nyeliuk gandeng cenah kitu. Kitu awe mah ngalawan. Kadang-kadang ngesen kiri mengko kanan mah nama. Saya nggak sengaja nyerempet ibu-ibu ke tikungan pertigaan barang kaserempet gue lepak eta ibu-ibu kasolokan dicarekan kuing bener atuh Bu mau motor teh maneh nu teu bener mau mobil teu bener naon nabrak sia nu ngambek sia nu nabrak ya ibu nu salah naon ngesen kiri mengko kanan naon maksudna ye aing mah ngasudna ngesen kiri teh ngabeja anu tukang kudu ka kiri sabab aing rek ka kanan coba eta pelaturan ti mana nu aya lain manehna mah tong salah matak dengan wanita tuh hati-hati lamun ngadu ngomong jeung awe moal kuat bibirna dua sih eta mah moal kuat maka mereka lebih ingin dicintai dan dimengerti bener teh Bu alim dibanding-bandingkan nggak mau disalah-salahkan betul
Wanita tak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Embung. Pasakan batur ngeunah tong diadukeun jeung pamajikan urang. Moal geunaheun rasana. Wanita itu tak mau dibanding-bandingkan. Betul Bu? Masya Allah. Kasinggung hatena. Murepet aslina. Sok awe mah. Maka Rasul sampai Rasul menjaga perasaan istri. Ibu pernah Rasul berbohong untuk menjaga hati istrinya. Siapa? Aisyah. Kanjeng Rasul pulang berdakwah, kata Kanjeng Rasul kepada Bunda Aisyah, gelis akang haus pangdamekeun cai tiis nu amis. Dina kitab dina kitab Sirah Nabawiyah dalam salah satu makanan dan minuman favorit Rasul itu makanan karesep Rasul mah kurma, lamun minuman nu tiis bari jeung amis. Tiis bari jeung amis. Teh manis gitu, resepen Rasul eta. Rasul gitu, Kang Rasul lain abi lain. Teh manisnya resepan Rasul. Kan abdi umat Rasul meureunahnya. Lain kode-kode, mangga bawa ka dieu. Make es, resep eta teh. Bener resep make es. Teh manis make es resep teh tanggunah eta. Eta resepan Rasul teh, komo aing umatna. Akabatara, kumaha yai? Geurang nginum heula. Nuhun yai, kaula nginum heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah bismillah. Kumaha rasana? Allah rasaan yai. Biasana nginum naon? Teh manis yai. Lamun eueuh teh manis, kopi gula yai teu naon. Kopi di mana berada, di sini sendiri tanpamu oh kopi. Masya Herei, panitia sudah nanya, Ustadz mau minum apa di panggung? Ah naon wae bebas, wing manya. Tapi yang paling bagus ini, kategori air yang murah ini. Herang pan meureun murninya, bener murni dan murahnya. Alhamdulillah. Itu Rasul minta air yang manis. Gelis pangjieunkeun kaula cai amis. Mangga Gusti antosan sakadap. Mangga gelis. Eta Bunda Aisyah kutakjubna ningali pamenteuk Kanjeng Nabi nu kasep ngarengkeneng koneng dedeg sampai rupa hade. Wajah indah bercahaya bagaikan rembulan-bulan purnama. Masya Allah, pantadi gegening meme maluk yang dibacakan ku Gus vokal urang sadayana. Bahasana kitu wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallu alaihi. Nalika Rasul dilahirkan, Rasul dalam keadaan sujud. Bari sujud teh Rasul masyukur ka Gusti Allah, bari muji ka Gusti Allah. Katingali ku Ummi Halimatus Sa'diyah, wajahna kanya Rasul ka'annahu badru fi tamami, seperti rembulan-bulan purnama yang sempurna. Maka Bunda Aisyah terpukau dengan wajah Nabi. Poho aya we ningalikeun Nabi aya leungeun asup kana wadah uyah. Asupkeun kocok uyah eusina. Disodorkeun Gusti mangga gerang ngaleueut, nuhun gelis ditampi ku kaula. Dileueut ku Kanjeng Nabi, barang dileueut rasana tapi Rasul teu ngasin. Wajah Rasul biasa, enggak mengekspresikan bahwasanya air itu asin, biasa we lempeng. Kumaha Gusti rasana? Ngunah. Tuh eta bohong apa henteu? Bohong, tapi ini bukan masalah syariat agama, masalah keseharian, hanya untuk menjaga perasaan seorang istri. Ngeunah gelis, muhun bener ngeunah, leres ngeunah gelis, coba minta, ulah akang keur haus. Padahal lain ulah-ulah ting bisi kanyahoan bohong. Tapi Bunda Aisyah itu paling romantis, paling setia ada di Bunda Khadijah, paling sayang ada di Bunda Khadijah, paling romantis ada di Bunda Aisyah. Wajar Aisyah romantis, da parawan keneh ngorak keneh mantak romantis. Kalau Rasul minum itu sok diintip, mau dicontoh ada geus beak ieu mah tuh saya mah. Geus beak. Lain hayang di daya keneh ieu nya. Rek nyontohan. Kalau Bunda Aisyah tuh sok ngintip. Kalau Rasul minum di sebelah sini, nanti Bunda Aisyah juga minum di bekas bibirnya baginda Nabi Muhammad
Sok geura ibu meser kitab Sirah Nabawiyah. Anu terjemah we ulah nu hese-hese teuing bukaan tentang kehidupan keseharian Nabi itu romantis ibu. Lamun Rasul ngaleut di dieu, Aisyah di dieu. Bekas bibir Nabi nempel bibir Aisyah. Kalau Aisyah minum di sini, Rasul pun minum di situ. Akhirnya ngadu bibir dina gelasna. Gusti. Ece mah urus salaki teh dielap bau rokok salaki aing mah cenah. Sama culangung ka salaki teh kitu mah. Bau rokok disebut teh. Yang diminum asin, Rasul nggak ngasin bu, biasa we ditahan. Gusti menta ulah gelis akang keur haus, nyuhunkeun Gusti ulah. Pokona mah menta ulah gelis, direbut ku Bunda Aisyah kok teu mere, biasana ge mere, maka direbut ku Bunda Aisyah. Ayeuna kumaha ngarungkuyuk Bunda Aisyah menta hampura. Gusti, kunaon? Geuningan asin. Cek saha bieu ku kaula diasaan diinum asin Gusti da cek kaula mah amis pugu asin pugu amis geuning beda rasa itu masing-masing geulis geuning Rasul bisa amis air apapun yang aku minum akan terasa manis kalau aku meminum air ini sambil memandang wajahmu yang manis anjay akhirna mah datang kopi Raka Batara kumaha yai kopi gudai datang Raka nggak sajam setengah yai terus we terus Masya ya mahnya panitia tete kopi di Banyolan bagernya Alhamdulillah begitulah Bunda Aisyah jeung Kanjeng Rasul romantisna atuh nuhun Kang Masya Allah aduh yang lila dewe urusan yang ceramah tuh coba ibu balik ceramah ayeuna balik pangajian salaki bere cai uyah tuh hayang nyaho sarua moal jeung Nabi gitu aing mah. Ngambek moal salakina. Wah. Yang bener bae ini. Aing dibere cai uyah maka beda. Rasul itu bijaksana. Orang mau ngambek racun aing sakal lo cai uyah. Kadang-kadang salaki urang mah nya nyieun angeun kurang uyah molotot man. Waneh rumah tangga 7 tahun teu bisa nyeun angeun-angeun acanan kurang uyah we kurang uyah teu kabeli uyah lain beulikeun waing 7 truk. Tah jangan menyinggung perasaan seorang istri seperti itu. Naon sababna awe mun geus kasinggung bakal bijil aslina. Boh moal teu ngawek-wek tulak cangkeng. Naon Kang? Angeun kurang uyah. Teu pira angeun kurang uyah kuat popolotot ka pamajikan. Tambahan we ku akang sasendok mah uyah kuat nyebutkeun 7 teuk mani ngahina kana pamajikan teh. Teu kapake pagawean aing pusia. Ya aing teh capek beleguk aing mah isuk meletuk barang meletak sore meletek penting meletek teh tutukan usik we. Aing mah isuk-isuk nyangu nyesika sasapu ngurus budak nu 3 hiji kutil 2 bisu 3 buduk. Buduk mah turunan ti maneh ti bapa maneh ti aki maneh. Turunan maneh mah bara ruduk kabeh eta. Tina uyah ka buduk-buduk di bawah eta. Tapi ibu bapak maaf, lamun ibu kesel kasalaki ulah sok memakolot. Bapak maneh buduk, aki maneh buduk atuh. Salaki ge sewoteun dikitukeun. Jadi tina uyah memakolot aing buduk semah. Cabok ku akang, tah cabok tah. Pak dicabok. Geus dicabok ngalawan apa mewek. Licik eta mah mewek. Magabruk kana kasut. Teu nyangka bapana wani jebak cabok. Daripada dicabokan unggah poe anggur cerai ayeuna keneh. Cek salakina, oke, bari nage cerai malam ini, aku besok nikah lagi. Well. Kebelang salaki gitu, bohong deh, bohong. Tuh, jadi merajut tali yang tadinya ruksak di rapian kuhala biala masurati memperbaiki hubungan sesama manusia. Ku bulan puasa mah hubungan jeung Allah insyaallah. Orang tobat di bulan puasa insya hablum minallah narapih ku bulan puasa urang atuh ayeuna tinggal hablum minan nasna minta hampura ka salaki ibu osok minta hampura ka salaki osok unggah bulan teu unggah poe apa dike jauh wae unggah tahun lebaran hungkul teh kadang-kadang kurang hidmah heuceum mah pabeulit jeung ngeuretan kue ngeuretan kue lebaran teh salakina balik ti mushola ti masjid tos salat Id assalamualaikum salam geus balik tereh amat can rapi hampuranya hampura dosa satauneun eta hampura dosa peso dikieukeun ka salaki saya minta hampura prek ajak tawuran ka salaki nu kitu mah cing rapi ka salaki mah bilang baramun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput ku hate nu senang baritanya nah akang damang osok ketara
sabodo teuing. Masing-masing saya eta mah. Salaki balik ke sabodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau bawang. Masya tuluy bukaan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna baritanya naon kahayangna ocok ketara sabodot 2-0 nya nanya naon si kudu riweuh amat salaki balik tanya yang bisa menghargai dirinya kumaha naha akang bade mandi heula naha akang arek dahar heula naha akang arek sare heula neng mas lalu sadia ocok ketara gelo atuh osokna aing mah bilang bara ece salaki balik salat itu sambut dengan lagu India cek salaki na iya masih kajol हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो bukan bajunya हम अकेले हो ना जाए kipasan awakna dur तुमसे हो ना जाए फास आओ गले sila galo ha ha na 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 balik di kebon teh tanya Kang arek mam heula apa rek mandi heula apa rek bobo heula apa rek mandi heula ame bersih sok disiapkeun ku neng Caina rek nutis apa rek nu haneut apa nu ngagolak sakalian Akang sok mandi ti payunya kayak kuneng dipang masakeun Akang hari ini pengen makan apa salaki lagi ngalaguin dia tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng Masya sok datang salaki balik sholat itu siapkan tempat terbaik spray nu anyar semprotan ruangan jadikan suami nyaman di hari-hari raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang aya naon geulis urang ka kamar heula yuk burang keneh sia teh lain rek eta belaguk epi omongeun ngomong naon rek minta hampura di dieu we era ku budak di kamar we duaan diukeun salaki di spray anyar salaki culak-culuk asa beda spray teh can dibayar akang cicing ngarusak suasana nu kitu mah goblok tong dibejakeun meunang ngahutangna mah antep engke deui we urusanana can dibayar teh salaki diuk ibunya luuh kos kieu tah cium leungeun ya salaki dina kursi dina sofa ye ibu dihandapnya luuh sungkem sungkem itu budaya Nusantara tujuanana ta'adduban wa takarruman adab kanu jadi salaki jeung ngamulyakeun kanu jadi salah karena cek Kanjeng Nabi seandai saja Allah memperbolehkan seseorang menyembah seorang manusia lagi maka Allah bakal nitah pamajikan nyembah kanu jadi salah untung temenang la tusyrik billah gak boleh kita mensekutukan Gusti ai sungkem lain nyembah lain tahabudan lain ibadah tapi ta'adduban jeung takarruman adab jeung ngamulyakeun kanu jadi salah salaki sungkem ibu dihandap salaki di luhur diuk simpen leungeun salakina tuur ibu sungkem tah cium akukeun kasalahan urang Akang aya naon geulis di hari raya ieu belegug tong make belegug atuh ti luhur saujung rambut teh handap sausap dampal ti gigi sakuing cingit hitungak satulang pinggang sareng hap napas satetes getih salembar buuk hayang dihampura kudu jadi lalaki boga dosa naon belegug dosa maloba kanu jadi salaki nu teu karasa jeung nu karasa nu diaja jadi aja hayang dihampura ku aing geuning akang ge ceurik suku aing katinjak sukuna kagiles meureunnan kades eta atuh peuris-peureus suku jempol kajejak teh euceun akukeun salah dosa naon geulis rumasa nu jadi pamajikan loba dosa kanu jadi salaki di antarana
Akang sok leungit duit tara di dompet. Enggak poe aing leungit wae. Eta teh Neng nu nyokot belegug. Sugan aing teh tuyul aing mah. Orang tuyulna aya buukan gini. Ampura Kang, dihampura ku aing. Malah Neng masuk mesen paket tara bebeja. Dasar wanita COD. Awas ya belegug ke bang kaharep namun rek paket teh bebeja heula ka aing. Nya bade Kang sabab ceuk kiai lamun aya pamajikan mesen paket tara bebeja mun mau tong di kapanan tapi lakbanan we. Ampura dihampura ku aing belegug. Jage kudu menghampura kadonan dosa aing. Akang boga dosa kitu, dosa mah gedean aing belegug. Dosa naon Kang? Sabeuna mah aing teh loba ngabohongan ka maneh. Bohong naon? Sabeuna mah gaji aing teh lain 3 juta. Padahal 5,5 juta. Geuning gede paranti nguseup belegug. Kajian dihampura ku Neng tapi dosa aing gede belegug. Sagede kumaha dosa manusia lautan hampura Allah ge lega komo lautan hampura Neng bener sia teh. Bener Kang, asal akang jujur jeung niat tobat we aing tobat belegug. Man sabenerna mah aing teh geus 3 bulan nikah deui teu bebeja. Wah. Ribut deh tama urusana guys. Masya. Terus mana deui dulur sakeluargan sadapur, dulur salembur jeung baraya jeung tatangga ku ayana halal bihalal urang silih hampura. Hampuraan aya pitotu jamaah, terus karena pitotu najah, pitotu hasanah, pitotu toharo jeung pitotu jamaliyah. Itu disebut Idul Fitri, kembali fitrah nu tadi, nu genep tadi. Mudah-mudahan orang benar-benar fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu kadua we doana teh naon dijadikeun jalma nu meraih kemenangan. Mana jalma nu menang teh cenah pangarsa? Cek Allah dina surah At-Taubah ayatna. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Lamun orang hayang meraih kemenangan, kita mau masuk golongan orang-orang yang dianggap menang oleh Allah, maka cek Allah na surah At-Taubah hiji alladzina amanu, orang-orang nu imana nambahan, imana nguatan ku ayana Ramadan insya wahajaru, dan orang-orang yang mau berhijrah, hijrah makani, hijrah bangsa tempat, hijrah maknawi, hijrah bangsa hate, dalam artian hijrah dalam perbuatan. Beres Ramadan orang tambah takwa ka Allah, nu tadina tara ibadah sing rajin ibadah ka Gusti Allah, nu tadina para puasa sunnah atau susuganan tahun ayeuna mah rajin puasa sunnah, nu tadina sok ngabohong ayeuna mah jadi jelema nu jujur, nu tadina ngedul ibadah ayeuna mah jadi jelema nu rajin ibadah. Hijrah maka eta golongan jelema nu iman jangan anu bakal menang di hadapan Allah Subhanahu. Wajahadu, dan orang yang mau berjihad. Jihad kunaun ustad bi amwalihim wa anfusihim, jihad dengan hartana. Ya geus bukti aya jihad orang dia bisa mengadakan acara yang begitu luar biasa, ngorbankeun harta, ngorbankeun banda, tenaga jeung pikiran. Jihad itu bukan urusan dengan nyawa saja. Da urang mah lembur lain lembur peperangan, negara lain negara keur perang, tapi orang jihad bukan hanya dengan nyawa. Hiji bi amwalihim ku harta banda. Insyaallah aya hal-hal nu hade dukung kurang, aya pembangunan masjid musola bantuan kurang, aya nu ngabangun madis pasanen bantos kurang ku harta. Mereka lah orang yang berjihad dengan hartana. Teu boga harta bisa berjihad dengan tenaga, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan kemampuannya. Apapun yang kita miliki yang diberi ku Gusti Allah, tasarrufkeun pikeun jalan mikali neangan ridona Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun, dan merekalah saha mereka teh amanu hajaru jahadu humul faizun, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan beresna ieu acara urang ningkatkeun ajeun iman takwa malah mandar. Payuna urang bakal memperbaiki diri yang tahun kemarin ibadahnya kurang baik, mudah-mudahan tahun ieu diberi ku Allah kekuatan jeung ibadah tambah baik insyaallah. Nu teu daramang sin diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sekolah, pesantren, mondok, semua orang-orang yang berjuang, anak-anaknya saya doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Terutama ieu ku Bangsari khususna nyatana lingkungan Fortuna sing dijadikeun lembur anu dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kun akhiri muftari musamihan wa qulil isahi fasadi nasihan wa asli fasada bit sa'muli wa in badihatan fala tubadiri popona sapanon carana sapakan bobot panimbang taraju gapuraning rajadikaning kabu kembang pinitik sebaran sari-sari permios lain tesono amit anin bosanan kawongko waktu kauger ku aturan bener datang nanti Allah lepat kabodohan sim kuring jam 12 kurang 2 menit na doa ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya mabud lakal hamdu ya mujud amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afini ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yambaikal karim wali adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana warhamna wa'afina warzuqna